Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wala umuri dunya wadin. Wala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nukusim kuring dipika hormat Ibu Firda, guru bahasa Sunda kelas 11 MIPA Tulu SMA Negeri Hiji Subang. Nukusim kuring dipika hormat sadaya wargi-wargi anu sami-sami nonton video ieu. Teu hilap kangge sadaya rencangan sim kuring anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang sami-sami panjatkeun puja sinareng syukur ka halaret Allah nu Maha Ghafur nu nikmatna teh tiasa kaukur. Salawat miwa salam semoga teras ngocor ngagolontor ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna sarta ka alurang sadaya salaku umatna. Di dieu sim kuring sanes bade sok pinter, sanes bade sok nguguruan, komodi nyanyahoanan. Ai saur paripaos mah sanes mapatahan ngojai kameri, sanes hoyong agul ku payung butut. Ngan leuwih hade amun misalna di dieu alurang silih hudangkeun, silih geuingkeun, silih hayukeun kanu kabeneran. Jadi sim kuring di dieu bade nguartoskeun hiji biantara anu judulna Urang Sunda Basa Sunda. Sunda nyaeta salah saiji seker keler anu aya di alam dunia. Aya leuwih ti 6.000 seke seler nu di alam dunia teh. Salah sahijina seke seler Sunda. Dina 6.000 seke seler eta teh ngagunakeun bahasa pikeun alat komunikasi di masyarakatna. Seke seler Sunda aya di wilayah Indonesia. Pernah nama di Jawa Barat. Tangtu oge ngagaduhan basa pikeun jadi alat komunikasi di masyarakatna. Basa nu digunakeun di seke seler Sunda nyaeta basa Sunda atawa nu bisa disebut basa Indung. Naon ai basa Indung teh? Basa Indung nyaeta basa nu diwanokeun ka hiji jelema ti barang gubrak ka alam dunia tur dianggo di kehidupan sapopoena. Basa Sunda anu nyaeta basa Indung di seke seler Sunda geus tangtu wae kudu alurang wanokeun jeung kudu alurang pake di kehidupan sapopoe. Tapi ayeuna kumaha ari basa Sunda dipake kitu di kehidupan sapopoe? Da ayeuna mah basa Sunda teh pikahawatoseun. Soalna masyarakat teh geus keuna kupatekan zaman. Ayeuna mah reremena teh kudu nganggo bahasa Indonesia sanes bahasa Sunda. Asa keuna ku paripaos janti kasilih ku junti. Jadi bahasa Sunda kaereh ku basa liat. Sauna mah aya sababaraha hiji alasan nu ngajadikeun bahasa Sunda teh teu digunakeun deui. Nyaeta hiji, saurna mah bahasa Sunda teh bahasa kampungan. Anu kadua, amun misalna ngagunakeun bahasa Sunda, sieun lepat ngalarapeun unda pusuk basa. Anu katilu, saurna mah sok hese gawe make bahasa Sunda mah. Tah, amun misalna alasan-alasan eta ditarepkeun dina hate wae, atuh eueuh Sunda teh moal aya deui atuh urang Sunda teh. Amun misalna urang Sunda eueuh, atuh misalna alurang rek kumaha? Rek ngilu ka seke seler batur, da moal bisa. Nu sorangan eueuh da teu dijaga, da teu diriksa. Jadi, alurang sadaya anu mangrupakeun calon jalma-jalma gede anu bisa ngajadikeun bangsa anu gede oge, hayu urang memule ku cara ngagunakeun basa Sunda nu bener tur merenah. Sabab bener ngomongna merenah ngarepkeunana. Hurip Sunda. Cekap sakitu nu tiasa sim kuring dugikeun, hapunten bila aya kalapatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.